Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca, bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka 13. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga para wargi. Harita silam si janteh para wargi sadaya. Hartos nama nuju ditipu ku Nyi Aminah. Samalah para wargi sadaya Nyi Aminah harita teh pura-pura manehna cilaka. Barang lamsijan rek mangku pisan Nyi Aminah, celeng si Badu luncat kalawan teu tatapasini deui lamsijan dibongohan ti tukang sirana dibanting kudahan selong satakar kebak. Puguh we para wargi sanajan lamsijan pinter kana ulin silat oge. Hari dibongohan-bongohan teh mah nya ngagoak harita terus ngudupung. Teu inget di kaler kidul, beuleung geus kitu mah Nyi Aminah lumpat bari mawa gobang. Datang ka imah dibikeun ka Kibar Dawi alias Bah Rewok. Puguh we Bah Rewok niasa ditomok congcot bunga kaliwat saking. Nyi Aminah nyerenkeun gobang teh harita teh manehna babarakatakan bari mamangku Nyi Aminah. Aing jadi rek bakaulan. Aing bakaulan. Ngadenge Bah Rewok babarakatakan ditepas. Anak buah nating torojo para mitra di jero nyalampeurkeun sedeng si Badu jeung si Kalana ka kara tepi. Caglam si jadi cagkeun diburuan bari kaayan teu sadar. Tabah nyerenkeun si bobolok teh nu diarep-arep ku Abah. Ieu lain cek Kalana bari nunjuk kalam si Janu keur ngajoprak diburuan. Heueuh dala. Nuku dewek diteteangan ti baheula. Banjur kadinya huluna sina hudang euy. Temal Bah Rewok teu hararese. Anak buahna saurang ka dapur nyokot cai kana ember. Datang ka hareup keblok pramitra lamsijan di banjur. Sirah kuyumus baju raribeg. Kerejet lamsijan ngerejet tapi teu bisa hojah sabab leungeun diringkus. Lamsijan ciciduh ka hareupeun Bah Rewok. Wah, montong ciciduh sia lasun. Ciat cebet beungeut lamsijan dijiti kuat ka ngabangieun. Tuluykeun kitu ka dewek Badu. Pokna atuh keur si Badu meuni asa dihucuhkeun gancang ngadeuketan lamsijan. Wayahna lur tadi gaya paribasa hutang uyah dibayar uyah. Hutang duit bayar duit, hutang kanyeri dibayar kanyeri. Ayeuna dewek rek nagih hutang deuleu. Ciat cabron si Badu ngakempur hulu angeunna. Hulu angeun lamsijan atuh harita lamsijan ngaharekeng semuseueuh. Awak moyongkon. Harita deg cungkel lamsijan ngacungkel sabab si Badu luncat bari ngajejek dada. Gigi bering sajurig jarian. Ciat cebrod sirah lamsijan ditajong deui meuni gugulitikan. Kuningan leup kuniang haneun jadi kuningan. Kuniang lamsijan nangtung bari asa teu puguh deuleuan. Teu puguh deuleuan salabar si Badu ngirimkeun gempuran peureub di lalempeng kana beungeut lamsijan. Hiuk hilak lamsijan ku waktu ia bisa micieun pibahyaeun. Ku jalan ngadoyongkeun awakna kablos gempuran si Badu nyamos. Si Badu beuki nafsu para mitra. Ningali gempuran manehna nyamos teh, manehnya nyusul tepus awak muter ngolecer bari suku sabulah diangkat. Maksudna rek ngabanting sirah. Hiuk lep lamsijan ngalalepkeun sirah. Serangan si Badu ku waktu ieu geus 2 kali gagal. Kareret kuda-kuda si Badu rada marius. Seleseak lamsijan sanajan leungeunna diringkus oge bisa males. Najong suku si Badu. Cabrod curalit bleg si Badu ti beubeuut. Kabeneran tali nu dipake ngaringkus leungeun teh udar. Atuh geus kitu mah lamsijan aya tanaga pikeun ngayona nu jadi lawan. Harita si Badu keur ngagoler keneh diserang ku lamsijan. Lamsijan ngagorowok bari luncat suku anu sabelah diangkat rek nenjerak beungeut menjadi lawan. Ngan orok kaya si Badu cukup rikat. Gentak ngagulitikeun maneh ka gigir deg dampa suku lamsijan nenjerak kana. Cilung make kok. Cilung make kok. Sugaul ka era. Nya si Badu para mitra nembongkeun lelewa bari ngahina. Tuluy ngajega tukangeun lamsijan kilek lamsijan mali. Sedang si Badu teu mere waktu pisan saprut narajang bari ngabistelkeun peureub nyolodor ka hareup. Atuh dalam sijan ge lain jalma nu malarat ku pangabisa, sepi ku pangarti.
bari teu bisa kapalingan kitu bae sakilat sukuna ngejat kabelah ka tukang. Bareng jeung kitu leungeun si Badu dirampid kep kudinya ned si Badu nyentok leungeun. Solontod Lamsijan nyolontod. Harita para wargi cedak. Tarang si Badu kabeunangan ku gempuran peureub Lamsijan dayagdag si Badu ngadayagdag aya kana 3 meterna taksiran tumrapna rada lumayan. Lamsijan nyusul tepus luncat ka hareup hiuk sukuna ngahiuk bangbaraan. Cabrodkeun kana beungeut. Atuh puguh we sasat si Badu tas kabentur tarang masih keneh karasa lieur geus dipino deui beungeutna. Teu matak aneh lamun si Badu harita terus ngajungkel. Mireungeuh nu jadi babaturan kitu masih kalana luncat tina golodog maksudna rek bebela pati ngan orok kaya Lamsijan teu kapalingan reret ku waktu harita gentak luncat ka belah kenca geblos bistelan beureub kalana nu ngaran Nyamos. Hiuk Lamsijan males ngirimkeun tenggelan kepang rek ngahanca tak-tak tapi nya kitu kalana ge sasat geus kapatri ku pangarti ti guruna kasipuh ku pangaweruh para mitra kalawan teu bisa kabeunangan kitu bae manehna gentak ngadoyongkeun awak kilek malik ka belah katuku. Cabrod gempuran kalana waktu ieu hasil ngahanca kana palipisan. Cari jeug Lamsijan ngajari jeug parang nyaranog ka hareup. Si Badu nu kakara cengkat teu tatapasini deui si Badu meret enggelan cukup hebat. Cabrod koloyong Lamsijan ngoloyong. Keur kitu disusul tepus ku si Badu. Deg dampa sukuna notog kana dada. Dipapagut enggelan ti kalana keuna kana sirah. Atuh para mitra duaan hut-het si Badu jeung si kalana meniting jelebrod ting hariu peungeut Lamsijan dibanting deui ku suku teu wudu harita Lamsijan ngarasa ripuh dihanca kuduaan kerwak leungeun Lamsijan dicekelan ti tukang ku kalana sedeng si Badu ngahanca hulu angen jeung beungeut nepi ka beungeut Lamsijan geus teu puguh rupa boborot ku getih gejerot Lamsijan dibeubeutkeun para mitra sadaya ai dibeubeutkeun mah sanes gejerot gejret punten Mang Jaya lepat maca ya para mitra lamun ditenggel ngagejerot aduh ngagejerot teh para mitra lamun ditingang pelebah pangambung pelebah irung gitu ditingang ngagejerot keluar getih para wargi ai dibebeutkeun mah gejret harita Lamsijan dibebeutkeun ku si Badu langking Lamsijan pepelengkingan keur kitu bobokongna ditajong ku si kalana cabrod bluk Lamsijan nyuuh kana taneuh nyaan si Badu telengesna sakitu nu lawan geus teu bisa daya teh ditincak tongongna bari buuk Lamsijan nu gondrong dijamak ku leungeun kenca sedeng leungeun katuhu nyekelan kana gado maksud si Badu mah leuh beuheung Lamsijan rek dipayeuskeun sina potong ngan teu tulus sabab bah rewok ngagero ti tepas. Beungeus Badu mondong tuluy di kojoran deuleu babetkeun ka ditu kalebak moal bisa walali deui jalma kitu mah. Cek bah rewok atuh sirah Lamsijan dilesotkeun malah marada dijongklokeun. Durug-dug Lamsijan keur ngajoprak teh bari teu sadar digugusur sukuna. Atuh pakaian Lamsijan rarawek tongongna boleksek. Da puguh digugusur sirah bayedug ku taneuh jeung runtah. Datang ka balumbang Lamsijan digulutukeun ka lebak. Top tah lebok jari-jarian. Setan reuma tah lebok tah tetelo tah. Cek si Badu ngomong sorangan terus ngaleos di balik ka panganyerkanan. Kasampak para wargi sadaya batur-batur ngariung ning hareupan bah rewok nu keur suka bunga dumeh gobang nu dipikahayang ku manehna ti baheula geus kapimili. Barakatak bah rewok meuni babarakatakan asa suka. Sakapeung gabrug nangkeup awak Nyi Aminah anu teu sirikna digalentoran ku bunga-bungahna. Tah euy, tulus euy Badu dewek rek pakaulan. Kusabab gobang geus kapimili ku dewek. Ayeuna waktuna dewek ngaraja bakal jadi jalma nu bisa kapapakan kusing sabae oge. Sarebu hiji oge saha manusana anu boga pakarang ampuh model kieu lintang ti dewek nu ngaran si Rewok. Si Rewok dewek alias Ki Bardawi ngaraja di dunia persilatan. Bah Rewok ngabarakata, coba ieu baru euy. Bang nyongkotkeun itu beusi per di bibir bawa ka dieu. Pokna teu hararese salah saurang anak buah turun nyokot besi per kalawan teu lila geus norojo deui. Ieu bah, tah euy. Cing cekelan ku leuing kalana. Aing hayang neuleuh ka ampuh haji pakarang. Cek bah Rewok cek besi per dicekelan ku kalana. Ajungkeun ka luhur. Pokna sanggeus besi per dikaluhurkeun, sietrak besi per disabat ku gobang nepi ka pegat jadi dua. Atuh anak buahna pada olohok mata simeuteun. Waduh,
Hebat bah, besi per kuat kepagatua. Komo lamun seug disabatkeun kana beuheung jalma moal teu ngakelenceng temenan bah. Ceuk si kalana, percaya dewek. Percaya ka dewek. Moal pati-pati dewek ninggalkeun sarakan di belaan turun gunung ungah gunung. Nete akar ngembing jangkar. Lamun dewek demi kabutuh kana ieu pakarang anu disebut Gobang Naga Sakti. Sarebu kali aya manusia nu weduk boga ajian kadugalan nu moal burung pudar ku ieu bogang. Modar ku pakarang ieu. Taina kieu badu. Domba jalul bibir bencit, ge urang pakaulan curak-curak sadaya. Urang akan kaming, kaming uling atau disate. Nyapekeun deui nu ngagayotna, ulah nu ngahakan bagian dewek. Hari nyai kumaha beuki kanu ngagayot? Cik Bah Rewok nanya kanu ngareret bari ngareretan ka Nyi Aminah gigireunana. Naon ngagayot teh Abah? Heuh eta nu ngagayot dua sigi. Lain bang sedepna kanu kitu mah. Bah Rewok asa suka babarakatakan. Si Abah mah. Lain bah, ina dipeujitna bah. Si Badu nanya. Oh, ayeuna beung-beung beurang keneh euy. Urang nyate pokona malah. Sukan-sukan, curak-curak, bala kecerakan. Ai, nu sawari euy. Nyangu euy. Pokona aing mah hayang baranghakan sangunan euy, seugit euy. Tembal Bah Rewok terus ngoloyong bari ngaleng Nyi Aminah ngampihkeun Gobang ka kamarna. Sedang anak buahna tarurun rek mencit domba jalu badag naker. Tajalian domba menang maling teu hararese anak buah Bah Rewok sanggeus domba dipencit. Terus disisit nepi ka beresna. Jeroanana dikumah katampian nu sejen nyieun pangangan. Kudahan peuteus selong sebagian para mitra sadaya. Eta teh disate. Balah ngumpulkeun suluh Nyi Aminah nyangu kana dua saidna. Sorena kira-kira jam 5 para mitra. Domba geus dipanggang. Bari dibulak balik kuduaan. Bah Rewok karita anak geleng we diuk ngareneng jeung Nyi Aminah. Ningalikeun keur manggang domba meninga bugigag. Sawareh ngageberan eta para mitra areng lantaran geura nyieuna sate. Da pugu domba anu sakitu badagna katamah domba adu. Sanggeus asak mah para waniti galecok. Bari ting cerewol kana daging domba. Si Badu jeung si kalana ngagugulung huluna. Ari Bah Rewok jeung Nyi Aminah awena. Apunten, jeung Nyi Aminah awewe piaraanana silih huapan bari saleuseurian kawas nubar kawas bolon para mitra. Ya keur huap lingkung we jawab para wargi dasar. Golongan nu teu uni wungkul. Ngaso heula para mitra ngaso. Para wargi anu mulya. Cag para wargi ngadadarkeun keur saruka bunga curak-curak dalalahar. Malikan kaayaan Lamsi Janutas disiksa kalawan digulutukeun harita kana wahangan para mitra sadaya. Kakerang ulisik sadar parang harita geus ngagayuh ka wanci magrib. Kuniang cengkat maksud rek nangtung ngan teu bisa jung sabab suku karasa ngajenghak satulang sandi asa ringsek. Pakaian rarawek da pugu digusur ku si Badu. Pugu lamun dipikir ku salancar ma asa aneh. Asa teu kaharti ongkoh Lamsi Jan kasebut sugih ku pangarti bari kasebut jawara. Kalawan ngabogaan murid sagala samalah si Badu jeung si kalana kungsi eleh ku Lamsi Jan. Tapi ku ayeuna Lamsi Jan teu kuat ngayonan si Badu jeung si kalana. Naha dumeh Gobangna geus karawatan ku Bah Rewok, naha dumeh Lamsi Jan dibongohan. Ini sabenerna mah tadi kasebut manusia teu bisa anger ngancik dina hiji martabat atawa harkat. Ang teu anger cicing dina jaya bae sok rajun aya apesna. Dangarana ge manusia aya parobahanana. Waktu tuluy nyerelek nyedak ka magrib. Gaang geus disarada reang beuki lila Batara Surya beuki maju ka beulah kulon. Akhirna les Batara Surya ngiles. Beurang kasalih kasilih deku mangsa peuting. Sabudeur madhab jadi ngabeleg-beg cika-cika rabang ting karetip ting carela. Ku dasar kitu Lamsi Jan kapaksa kudu cicing eta tempat. Sabab rek ini teu kaduga lempang ka tamah-tamah tempat anu sakitu camedebna. Sapeuting Lamsi Jan kula sakulisik teu bisa sare pisan. Mana tiris angin ngagelebug, mana awak asa teu puguh rasa keuninana. Ting celetot ting nyerangut anu kacida nyerina palebah dada jeung sirah. Teu karasa waktu nyerelek caturkeun geus ngagayuh ka wanci subuh. Geus kadenge sora hayam raong kongkorongo. Rada hawar-hawar. Pikir Lamsi Jan pasti geus deukeut ka pilemburan, malah kadenge sora nu azan. Waktu Lamsi Jan pir ngajejentul keneh kadenge sora cai nyerelek tina pancuran.
Lam sijan rarat rewet nyidik-nyidik datangna sorat cai nu ngerelek tina pancuran. Sakapun kadenge belah kaler, sakapun belah wetan. Kuniang lam sijan nangtung bari muntang kana tatangkalan. Saeutik-saeutik ngalengkah maksudna rek mani dina pancuran. Sangkan awak ulah asarisak teuing. Kakarage menang 3 lengkah kosewad lam sijan ti kosewad terus digulutuk ka lebak. Atuh puguh we awak namaha nyeri. Hari datang kana palebah pancuran pisan caina ngagelenggeng semu ngebul. Hari talam sijan mudaran pakaian tuluy mani. Sakur anu karasa nyeri di kucuran ku cai. Tapi kalam sijan ngadeg-deg kabulusan gadonorokto. Hampir aya kana sajamna. Lam sijan nyurugkeun awak. Kalacat hanyat di kadarat terus pakaian rarawek dipake. Dikeresakeun ku ayeuna nama awak teu asa nyeri teuing samodel tadi. Kitu deui sukuna geus rada teger ditapakeun. Ret lam sijan ngareret kana tangkal putih selong sisi tampian beletok motong kedahana rek dipake itu. Sanggeus raya-rayan caang lam sijan ngeureuh imit para mitra sadaya. Di eta tempat bari diiteu kudahan selon, bari hate mangarasa bingung pilaku. Ari balik deui ka panganyerekanana lain lalakon deukeut-deukeut. Ari rek kebat kanu dituju ku manehna sieun beuki ripuh. Tapi akhirna malam sijan terus kebat lumampah sanajan bari tuna karayap. Kunang itu koge. Wanci hanet moyan para wargi sadaya. Lam sijan anyog ka sisi lembur. Di belah kaler katingali aya nu keur maracul di sawah. Lam sijan disampeurkeun rek nanyakeun jalan. Sanggeus deukeut lam sijan eureun terus uluk salam. Assalamualaikum. Pokna kalawan ditema ku saurang nu keur macul. Waalaikumsalam. Punten ujang ah para saban. Cek nu macul samalukna. Menyampurkeun jelema tukang jajalu, tukang musafir dunge pakaian rubat serabet katamah mamake itu tina dahan selong. Sanes bade barang suhunkeun abdi mapa mung aya taroskeun dupi jalan anu ka Majalaya teh ka mana Pak? Cek lam sijan atuh nu macul rada eraeun. Oh bade ka Majalaya ujang teh. Aduh. Ujang bapak teh lepat sih sambian. Jalan ka Majalaya terasa ka jalan ujang ngalangkung ka kontrak Tijapati. Lebakeun kontrak Tijapati teh Majalaya ujang. Tembah nu macul tutunjuk nuduhkeun jalan. Rutina mah tebih keneh Bapak. Kandenan we ujang tebih mah. Kumi ayeuna bade teras di sorang teh mah kana banci magrib pisumpingeun oge ujang. Tembah nu macul. Sakedapan malam sijan ngahuleng dibejakeun jauh keneh teh. Hatena beungi beuki ngarasa bingung sok sieun mopo di jalan. Sabab katingalina kulang sijan jalan dituduhkeun ku nu macul teh nyorang gunung. Bili bade ngaleut heula mah ieu we aya cai ujang. Pokna bari ngalacat ungah kana galengan. Punten atuh Bapak bade walehe nyuhunkeun caina. Mangga ujang mah tageun ieu aya kana leuteunana. Sok dileut ujang sok dileut. Cek nu macul bangun karunyangeun harita mangiciankeun cai kana cangkir leutik jeung goreng peuyeum. Tilu keureut sesa ngaropi nu maracul. Ditampi atuh Bapak. Mangga ujang sok ari tukang goreng peuyeumna. Aduh lumayan. Emang nu macul. Ke era deui lam sijan ngopi goreng peuyeum beak 2 sisi. Sabab karasa lapar kawan tuti kamari teu manggih ngopi-ngopi acan. Buku ujang teh di mana panglinggihan da atuh mutas macul tumanya. Menawi tebih sarakan abdi mapa dileresan ieu mohon si wongkon gunung singku. Rugi maksud ka Majalaya bade ngerasakeun naon atuh ujang. Nah nepangan saderek atuh lebih saja amangan wae sun. Mutas macul talete para mitra. Bari netep sekut kana beungeut lam sijan nu katingalina semu garing. Aso heula para mitra sadaya. Para wargi sadaya ditanya kitu lam sijan tuluy ngajawab. Hari sakawitna bade nadran we ka makampun bapa kalipun biang. Jalan parantos aya kana 3 kalina pun biang sareng pun bapa kaimpenkeun ku abdi ana lajeng ngadon kata langsara di sangki mah teu tebih kieu Majalaya teh Pak. Baru ke bade nadran. Atuh bade nadran mah teu kedah mah bujeng ka makamna ujang. Dina jalan mulai ceratan pina panyaweran bumi ge tiasa nu utamina mah doa. Ka eta doa. Komo kitu maka ku sepuh ujang tebih. Teu kitu setiap bade kulem dikintunan doa tiasa wae ujang atanapi urang sabada salat nuntun doa. Kami janten Ibu Rama tah tuang ibu sareng tuang Rama parantos mulih ka jati mulang ka asal kintunan doa. Mugi-mugi Allah marengkeun sangkan dihapunten tina dosa perdosaanana
dicaangkeun di alam kuburna ditampi iman Islam tak kitu ujang maksud sareng tujuan doa teh upami teu mah cekap di bumi oge ngaduakeun kana janten sepuh mah Mawi terang kitu Bapa disangki ku abdi mah kedah nadran we ka kuburanana terang-terang tina tiasa naon teh di bumi mah hartosna mah rupina abdi ge moal mios Bapa nanging wios bade ngeureuyeuh we Bapa jalaran parantos pamung tebi manawi kuburanana aya keneh oh janten ujang teh bade angkat we ka Majalaya sumuhun Bapa bade ngeureuyeuh sabios bade tindak karayap we teh malam sijan maksa para mitra rek ini mangga atuh ujang ari bade maksa mah ku Bapa didoakeun diandung nepi doana mugi upami kapoe kana jalan bios ngararab heula we dieu ulah diteraskeun jalan nuju weurit segala begal Bapa ge kawitna bade ka Majalaya ujang jalanan itu Bapa gaduh sobat nyata dengan Babah Ahong mari kisasi itu kene telatah-telatahkeun ka Bapa kedah ka ditu mungkin nuju repot keneh Bapa teh pamingke ujang duwi ka teh ka Majalaya kalawan bade reureuh tong ka mana-mana sumping we ka Babah Ahong bejakeun ti Bapa bagur anjeun ujang komo putrana istri jenengan Neng Meme lah dikinten berehanana leres ge anjeunna teh bangsa Cina kapungkur mah Bapa ge kantos ngiring ngadamel sareng Babah Ahong nalika anjeunna janten mantri bangunan harita Bapa diangkat janten manor ku anjeunna teh mun ayeuna parantos diren jalan parantos sepuh Bapa mah teras wangtul kasarakan di dieu jadi gara ujang sumpingan ka anjeunna bila anjeunna naroskeun mah sebatkeun ya ujang kenal kitu mari salebur sareng Emang insyaallah Mang dupi Emang teh saha kakasih lamsi jana nyakeun ngaran ari wasa Emang mah Sarkon teh mah nu macuh nyebutkeun ngaran katelah Mang Sarkon atur nuhun atuh Mang amang atuh nyuk permios mangga ujang mangga didoakeun ku Mangnya sing salamet di jalan kalayan sing dugi kanu dituju teh mah Mang Sarkon leos lamsijan ini ku ayeuna geus rada jag-jag sababdas mangih ngopi di bere ku nu macu atuh awak nu geus teu nyareureung ngan bungit masih kana gareunis kitu de tonggong raraget urut digugusur ku si badi nya niat lamsijan hayang nadran ka kuburan ini bapana teh rek terus ke Batu Mampa di delaan tina karayap lain bobohong geus rada jauh reg eureun heula para mitra reureuh bari nyuhan hanapun tatangkalan teu lila leos deui ini ngan kitu jeung kitu polah lamsijan poe harita tapi beuki lila limpangna beuki kendor ambekanna hegak sabab norang tanjakan sasatu di sorang ku manehna teh da puguh gunung geus luhur reg eureun bari ngareret ka lebak urut anu di sorang tadi meningalin kawin jalan katingalina segede curug rek kabelah kidul katingali kota Garut minang setengah jam heureum di eta tempat leos inggit deui datang ka puncak gunung Paranggeus Buri atuh kapaksa lamsijan heureum deui malah aya pikiran rek terus ngarereb di eta tempat sanajan diteruskeun ge ceuk pikirna pasti kaputingan di dalam para mitra kaum dangu sadena we di dina aya sasaungan sisi kebon huma atuh teu ngarasa sangsara teuing pikeun ngarereb bus lamsijan asup ka jero saung terus gogoleran sabab awak karasa lingse kaya tangan pangawasa dina bakat tingkit sampai akhirna reut lamsijan kasarean meunga kibra marengko dina jero saung teu mikirkeun kana tiris ku hawa gunung si horeng para mitra si mana horeng eta tempatnya disebut kontrak si Japati teh lebakeun tempat nu dipake ngarareb ku lamsijan kebon teh mayak pak satuntung dulu lamun seg aya nyaksian kana kaayaan lamsijan moal teu ngarasa watir situp hirup katalangsara sare di mana golerna nepi ka 2 poe teu mangisangu sareneh-reneh acak pakaian geus puguh rupana sajabati karusel di wuwuh rarawa geus gondrong godeg mah tepung kana gade awak raraca urut jeje patu tunggalan dalamun cicing mah dina panganyerekan cangkan tingalaman sangsara balangsa samalah harita ge genah we wareg dahar tibra sare katamah boga batur aya kana 10 urangna tapi banyak kitu para mitra taksiran para mitra nasib nu kuat lamsijan kudu ngalaman sangsara alatan manehna ngimpi tepung jeung ining bapana nu geus eueuh di dunya nepi ka aya maksud hayang para mitra nadran ka kuburan anu lakuning bihun aya keneh kuburanana bihun henteu geus 2 poe 2 peuting para mitra lamsijan sumaba barikan tepi kanu dituju ku maneh para mitra anu mulia harita para wargi sadaya
Isukna init deui. Mapai-mapai sisi kontrak teh tapi ku ayeuna awakna geus pulih deui saasa tadi. Eueuh nu karasa naon-naon ari lain ngarasa capek. Balas turun gunung unggah gunung bukan naon ngaran tempat eta nu keur ditincak ku Lamsijan harita. Sabab can pernah sumaba ka eta tempat. Di dinya Lamsijan reureuh deui diukna ge luhur batu gede dinu negara. Ningali kaditu kadi asa plung-plong caraang ukur samenitan Lamsijan reureuhna di eta tempat. Geus init deui sabab hayang buru-buru tepi kanu dituju. Beak nyorang pupudunan breh katingali aya walungan caina herang ngagenclang. Sisi walungan taringgul ku batu galede. Alhamdulillah. Tagening kabeneran aya walungan caina meuni herang ngagenclang. Moal teu betah temenan lamun ceuk aing mandi di walungan. Sugan we awak jadi tamah segar. Ceuk gerentes hate Lamsijan terus ngajugjug ka sisi walungan. Harita Lamsijan mudaran-mudaran baju jeung nu geus rarawek karuco ditam-tamrukeun di luhur batu. Barang rek mudaran beubeur Lamsijan curing hak tuluy luak liuk ngarasa kaget campur luas. Ngadenge sora awewe jejeritan tulung-tulungan. Daregdeg Lamsijan lumpat kanu rada luhur. Tuluy naik kana batu gede luak liuk. Ningalian jejeritan can katingali jirimna. Tapi sora asa beki deukeut harita teh. Geus kitu kadenge sora lalaki ting barakata. Si horeng si mana horeng parawargi. Nu jejeritan teh saurang budak awewe parawan kene. Nu pi umureunana kurang leuwih 18 tahun. Keur dibeberi ku dua urang lalaki nu rek ngagunasika dirina. Budak parawan teh samalah harita geus katewa ku nu saurang bari babarakatakan seuri meuni asa suka. Wah, kade euy leupas euy. Aduh aing mah. Kade leupas ya. Aduh. Kabeneran si Amoy. Aduh, mun bersih kitu kulitna euy. Aduh. Hese dengan barang mulus ya. Dasar milik euy. Aduh. Ieu mah kade leupas euy pokona. Teu ngasih bag euy. Ceuk nu saurang meuni asa suka. Sedeng baturna nu saurang deui keur nyekelan leungeun budak awewe. Kayalian bangsa Cina. Kojengkang nu taseuseurean teh nyampeurkeun. Korowok rok budakat Cina teh dibebekeun ti hareup temong kutangna. Rek lumpat ka mana si aduh aing mah. Hese nya anu mulus kieu mah aduh. Tolong, papa. Mentong talang tulung sia lah. Sama anu nulungan. Jauh ka ditu jauh ka dieu. Alah talang tulung ka saha sia anu nulungan deui. Lepaskan setan, lepaskan. Tolong. Budak Cina terjelan para mitra tapi teu bisa leupas. Ongkohan leungeun diringkus ka tukang samalah harita geus digolerkeun ku nu saurang. Sedang nu babarakatakan tadi geus muka baju kalawan bedog digolerkeun di sisi. Kojengkang ngalengkah rek ngadiukan suku. Atuh puguh we budak Cina teh jejeritan asa beuki tari. Caturkeun Lamsijan anu keur luak liuk pasireun jalma anu rek ngagunasika diri budak Cina teh alias si Amoy. Ngareret ka belah kulon. Breh katingali saurang awewe keur didiukan palebah sukuna ku nu saurang deui. Dibekem sangkan ulah jejeritan. Sanajan geus katingalieun budak parawan lain bangsa sorangan, tapi keur Lamsijan teu ngingetkeun lain bangsa sorangan. Bari teu mikirkeun kana karipuh balas lumampah turun gunung unggah gunung, teu mikirkeun lemor teu nyekel paso pesok petok-petok acan. Leungit rasa kana karipuh. Leungit karisi timbul ijid kana kalakuan dua urang lalaki norek milampah kana kalet kajahatan ngan celeng we Lamsijan luncat bari ngagorowo. Cabrod dua lalaki norek ngagunasika diri budak Cina teh dihanca. Anu saurang digempur sirahna ku peureup kenca, saurang dijajak dadana duanana ting jarungkel. Puguh we dua calon lawan ngarasa reuwas campur nafsu. Korejat harudang deui nyampak saurang lalaki. Tayalian Lamsijan keur pepeta para mitra. Nemongkeun jurus-jurus ngahudangkeun pi amaraheun nu nying hareupan. Teu loba nu dipikir deui para wargi sadaya harita teh. Nu saurang luncat ngirimkeun gempuran peureup badag jeung kaker. Kurang ajar sia setan. Siuk peureup bangbaraan rek ngahanca sirah. Hit. Lep sirah Lamsijan ngalelep. Keblos gempuran ti pihak lawan nyamos. Suruntul baturna tas ditajong sirah teh tadi nyuruntul. Digigir kilek los gempuran nyamos deui. Kilek Lamsijan mali. Dek pigelang leungeun Lamsijan jeung pigelang leungeun nu jadi lawan diadu. Celeng hiuk Lamsijan rek males ngirimkeun kitikan kepang ti gigir. Ngan orok kaya lawan cukup rikat kentak ngareudeuh. Kablos kitikan Lamsijan gagal. Ukur ngalinya ngagitik hiliwirna angin. Kilek Lamsijan ngadoyongkeun awak celeng luncat ka beulah kenca.
suruntul nu jadi lawan saurang deui nyuruntul rek motog puhu ceuli rengkog lamsijan ngarengkog solontod nu jadi lawan nyolontod bareng jeung kitu sakilat lamsijan ngajambak buuk nu jadi lawan ned lengak ngadangheung keur kitu disusul tepus siku lamsijan keuna kana notog kana dada nu jadi lawan ngarekeng semu seueul malah tibebeut barang lamsijan rek nenjerag dada serepet batur menuju lawan ngalugas bedog kalawan teu ngalobakeun waktu manehna luncat bari nyabetkeun bedogna rek nigas punduk puguh wae lamun kurang-kurang namaran cingeus malah kana pasti lamsijan ajal beuheungna ngakelenceng ngan untung lamsijan rikat dongko jeleng lamsijan luncat bari ngarawel bedog nu jadi lawan nu ngagoler dina taneuh buk lamsijan ngulinkeun bedog Paramitra dina gerakan kolecer manting Paramitra sadaya aduh aya kolecer manting Paramitra sadaya kapinis manting rupi-rupi ya Paramitra siana kolecer nyambeurkeun nu jadi lawan tambah panas manehna nyerang deui leuwih garang batan tadi burinyai dua bedog awor ting beletak ting burinyai bijil kemang api harita teh Paramitra atuh tinggal hariat dari teh Paramitra nu tarung teh bari ngaluarkeun sora maksud nama ameh namahan tanaga harita belesur lamsijan ngajauh rekan dituara sukuna curalit celek lamsijan napak deui kana taneuh gilak lawan rikat malik terus nyuruntul nyudukeun como bedog meuni nyolocos di lalempeng kana beuteung gilak tang bedog nu jadi lawan dibanting ka gigir kuat ka ngoleweng meh-mehan rek murag siet lamsijan males nyabetkeun bedogna rek nigas beuheung ngan orokaya nu jadi lawan harita teh Paramitra sadaya nu jadi lawan lain lalaworakeun dina gerakanana kawilang cepetna rikat ngareundeuk keblos bedog lamsijan ukur nyabet ke lebugna angin nu jadi lawan tambah garang teu mere kasempetan pisan terus nyereg ngabuntang banting bedog ka sisi kagigir atuh lamsijan leuwih ati-ati dina ngayona nu jadi lawan ngalugat legotkeun awakna sakiceup lamsijan ngareret kanu saurang deui nu tas ditotog dadana usiku teh ngorejat terus ngadekeman awak budak Cina anu masih keneh nangkarak bengkang sanajan lamsijan keur nying hareupan pibayaeun ge ari ningali si Amoy rek digunasi kamadirina luncat dina gerakan hap-hap hiber siat plak bedog si lamsijan nangel pisan karena tak-tak nu rek ngagunasika budak Cina teh atawa si Amoy nu jadi lawan ngagoak tak-takna dewol plak lamsijan nyusul tepus bedog dah hasil de kana punduk puguh we ngoceak tarik pisan obat cungka nu jadi lawan saurang ngajungkel kuyang geti suruntul baturna saurang deui tigigir keunak lamsijan ngalieu hiat terang bedog lamsijan dipake ngabanting bedog nu jadi lawan nu rek niru kekemplongna hati Paramitra bedog lamsijan nepi ka ngacleng sabab nu jadi lawan nyabetkeun bedog sat kali tarik kaliwat saking atuh ku ayeuna lamsijan lemor teu boga andalan pisan samalah lamsijan rada ngaheungeuh barakatak nu jadi lawan seuri ciluk cileureun lohok mata pada rek ngejat ka mana sia jabrig rek ngejat ka mana sia jabrig di podaran sia ku aing ciat cileng curalit lamsijan rikat ngajaul terus cucuralitan dina siraheun nu jadi lawan kakarage lamsijan napak kana taneuh geus disuruntul manten nu jadi lawan nyuruntul bari nyujukeun congo bedogna gilek lamsijan ngalegot ka sisi pres congo bedog amles kana taneuh gawir jabrod lamsijan hasil nyepak pigeulang leungeun nu jadi lawan celeng bedogna ngaceleng jauh naker sakadapan nu jadi lawan ngaranyug malah leungeunna ngerepeng taksiran karasa nyeri tapi sakitu mah nu jadi lawan bener-bener kuatna sakitu harita sanggeus ditajong leungeunna bari dipino di pundukna dibanting teu daek rubuh malah malik bareng jeung datangna gempuran peureup lamsijan tigigir rek ngabentur sirah rengkog nu jadi lawan ngarengkog atuh gempuran lamsijan nyamos kurinyel leungeun lamsijan ngagurinyel tapi teu bisa leupas sabab diparieuskeun ka tukang hiat cebrod punuk lamsijan dibanting Paramitra sadaya di tukang ku teunggelan nu rosa solontod lamsijan aya kana 3 meterna sedeng nu jadi lawan nyusul tepus manehna luncat bari muterkeun awak cabrod suku nu jadi lawan ngabanting kana bobokong pelengking lamsijan melengking bari ada nyengir taksiran tumrapna lain lumayan tulang bobokong asa potong keur kitu dipino deui ku teunggelan kepang ngacebrod kana tak-tak galeong lamsijan ngagaleong
jungkel daek teu daek. Ku waktu ieu Lamsijan ngajungkel, kakarage Lamsijan ngorejat geus diberik di beungeutna dibanting ku suku. Jabrod. Lamsijan kakara nyebut, aduh, cereleng tina liang irungna kaluar getih. Nyaan para mitra nu jadi lawan garangna, harita Lamsijan keur nungkupan irung teh diangkat. Awakna beler Lamsijan dibalangkeun, bleg awakkeun kana batu gede. Hahaha. Geura mata sia anak jabrig sia. Hah? Montong ngahonyon kitu badua sia. Ngilu ateul kana urusan batur. Goblok sia. Hah. Siap. Nu jadi lawan geus hampura pisan harita Lamsijan nu tas meunang ngabudutkeun teh. Tuluy dihanca nepi ka Lamsijan jungkel jumpali. Beungeut geus teu puguh rupa gareuneuk jaba beueus ku getih. Kaluar tina panon-panon atuh ningali kitu budak teh Cina nu masih keneh ngacepat nang karak pengkang. Ngarasa hariwang kudu nulungan bari sieun manehna terus digunasi ka dirina. Harita Lamsijan nang karak bengkang leye dadana ditincak. Rekoja kumaha sia jabrig. Bongan sia cuman taka ka aing, bongan sia ngahalang-halang kana pamaksudan aing. Wayahna dada sia ku aing rek didempakeun sinarata jeung tulang tonggong deuleu. Siap. Jadi lawan ngangkat suku rek nyerag dada Lamsijan. Tapi ku harita Lamsijan bisa hojah dampa suku nojer ka hareup. Nu jadi lawan kontan gogoakan bari nungkupan jero calanana. Sabab mamarasna dijejak para mitra, dijejak pelebah ceng-celenganana. Waktu nu jadi lawan keur popoyong kodan bari nungkupan mamarasna, Lamsijan saeutik-saeutik ngalangsud ngadeuketan bedog sisi batu. Sanes deukeut ceg dicokot teu tatapasini deui nu jadi lawan keur popoyong kodan keneh. Ditiir parabah ka kemprongna. Bres obat. Aduh. Bres obat. Dua kali nu jadi lawan ngoceak. Sakali ditiru ke kemprongna, sakali palebah hulu angen. Jari jeg nu jadi lawan jajari jegan. Bari nungkupan hulu angen. Berbayi getih kaluar tina ting berbayi galeong ti bebeut harita teu budi deui. Ukur memenitan para mitra nu jadi lawan ngabanusan. Panon duanana pun celik, atuh sakujur awak ribeg mani getih. Harita Lamsijan ngudupruk deui, kitu sotenan manehna geus lungse, da pugutas ngayonan dua urang lawan sakitu lilana bari manehna ge ruksak. Gorentel si Amoy gogorentelan ngadeuketan Lamsijan keur ngudupung. Satekah pola si Amoy morejat, udang tuluy ngagepor ngadeuketan Lamsijan. Pok nanya sorana teu pati tatag nyarita ku basa Indonesia. Kakak, nggak apa-apa kakak. Pokna ret Lamsijan ngareret katingali leungeun budak parawan teh masih kena diringkus. Ragamang leungeun Lamsijan sabeulah ngaragamang kana tali panyangcang. Leungeun si Amoy teh terus diudaran ku sabeulah. Tapi kitu ge meuni hesena keur da pugudilaan ku sabeulah. Saeutik-saeutik tali panyangcang ngenoran. Guprak leungeun Lamsijan ngaguprak deui kana taneuh sabab leuleus jeung awak asa teu puguh rasa keuneunan. Samalah Lamsijan asa teu puguh deungdeuleuan. Akhirna mah tali panyangcang lesot kalawan si Amoy bisa nangtung, tuluy ngagegero deui ka Lamsijan, bari nyekelan kana tak-tak. Kakak, apa ingat tidak? Mari ikut ke rumah saya kakak. Lekas, takut ada teman orang jahat sini. Mari kakak pergi. Ceuk eta budak Cina bari ngajujungkeun awak Lamsijan meniti bebergeng. Kuniang Lamsijan nangtung kitu ge teu bisa ajeg bener. Harita Lamsijan dikaleng awakna bari leungeun sabeulah dikana pundukeun. Saeutik-saeutik Lamsijan ngalengkah bari suku sabeulah setengah digugusur. Sanggeus rada jauh di tempat jojoh patutunggalan Lamsijan rubuh. Taksiran teu kaduga leumpang. Atuh puguh para mitra si Amoy reuwa sok sieun Lamsijan tuluy palastra. Kudasar kitu manehna ngarasa bingung, ari rek terus dibawa balik ka imahna kumaha mawana, ari rek ditinggalkeun boga rasa teu tega, sasat eta jelema teh nulungan manehna. Atuh kapaksa si Amoy teh balik heula ka imahna bari setengah lulumpatan. Hadena we para mitra imahna teh geus deukeut. So heula para wargi doh. Ripuh Mang Jaya ngadukeun jalma mah. Halah nepi ka ngos-ngosan. Tarung dah si Lamsijan ngalawan dua jago. Sedang dua jago teh tuh para mitra nurek ngagunasi ka si Amoy.
Si Amoy salamet para mitra lamsijan salamet namun lamsijan ripuh mangga ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, harita para wargi sadaya. Tiburuan keneh si Amoy ngagegero bapana tayalian saurang babah nu katelah babah Ahuy. Papa, tolong Papa. Pokna kajero, hayya. Ini orang bikin kaget, ha? Orang tua sampai kaget. Ala apa, ha? Ala apa? Tanya babah Ahuy kaget. Itu Papa, itu tolong ada orang yang celaka. Tolong Papa, bawa ke sini kasihan Papa. Hayya, tolong bagaimana? Siapa orang celaka? Kamu jangan mulat tolong orang. Siapa tuh orang ditolong itu orang jahat. Bukan Papa, bukan orang jahat, tapi orang menolong Meme. Tadi Meme ada yang ngejar-ngejar sama 2 orang jahat. Lekas Papa tolong, kasihan. Tema Meme ngenyang lengan bapana. Hayya, ini orang tidak punya pikiran, tidak punya rasa curiga. Di mana orangnya, ha? Di sana Papa, lekas Papa. Meme ngenyang lengan bapana ampir-ampiran rek lubung. Hayya, kamu orang bagaimana sih Meme? Jangan talik-talik. Papa nanti takut jatuh. Cek si Ahuy para mitra. Terus dikekenyang leungeunna datang ke tempat nu dituju. Babah Ahuy reuwas ningali saurang lalaki ngajoprak awakna boborot getih. Hayya, ini orang dari mana Meme, ha? Ini orang jahat. Nanti bagaimana kalau si Koko tahu kamu orang tidak kenal? Kita bawa orang tidak kenal, pasti kita dikasih malah, ha? Bukan orang jahat Papa. Ini orang yang nolong Meme, betul Papa, orang baik-baik Papa. Cek Meme kekeh lamsijan kudu dibawa ka imahna. Atuh kapaksa para mitra daek teu daek. Babah Ahuy ngagugu kana caritaan anakna kalawan harita. Lamsijan digendeng kuduaan datang ka imah goledag. Lamsijan nu can sadar teh para wargi. Digolerkeun dina dipan leutik, teu dianggelan-anggelan acan. Teu hararese Meme gancang nyokot caihan diwadahan kana baskom leutik jeung elap anu bersih. Rek mersihan getih dina beungeut jeung dina awak lamsijan. Sedeng babah Ahuy bapana ningalikeun bari nangkeup harigu. Sanggeus bersih getih dina beungeut lamsijan tuluy nyokot ubar dina jero bupet leutik. Kalawan nu raheutna di ubaran, sirah lamsijan dibengker ku perban sabab sirahna cacad. Heuleut sawatara menit lamsijan dilir, nyah beunta kalawan ngareret kana tunyangeun nyampak saurang babah. Korejat lamsijan ngorejat siga nu sieun malah rek turun tina dipan, ngan ditahan dadana ku Meme. Jangan takut-takut Kakak. Ini Papa saya, jangan dulu gerak ya. Nanti sakit. Cek Meme atuh lamsijan ngagoler deui. Kojengkang babah Ahuy nyampeurkeun sarta tumanya. Hayya, kamu siapa nama, ha? Kamu dari mana? Pokna bari neuteub beungeut lamsijan. Menang sawatara menit para mitra lamsijan teu buru-buru nemalan. Malah neuteub siga nu bengong tapi teu lila lamsijan nemalan. Sora rada peura bari ngareret ka Meme. Nama saya Lamsijan. Hayya, nama anak muda ini Lamsiang. Bukan Lamsiang tapi Lamsijan. Hayya, oi juga bilang Lamsiang. Oi tuh bisa ngomong Lamsiang, ha? Dari mana? Rumah saya jauh dari kampung. Maaf, saya mau pulang. Hayya, nanti dulu jangan lekas-lekas pulang. Suruh diam di sini dulu. Nanti kalau sudah sehat baru bisa pulang. Jadi nanti kalau sudah sehat bisa pulang. Sekarang sedang sakit, diam dulu di sini, ha? Betul Kakak, jangan dulu pulang ya. Istirahat dulu di sini nanti. Kalau sudah sehat boleh pulang. Cek Meme mairan karena caritaan bapana. Bagaimana saya merepotkan di sini, Neng? Tidak merepotkan. Malah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ditolong sama Kakak ya. Tema Meme siga nu karunyaeun ka lamsijan pok babah Ahuy nanya deui. Hayya, itu bagaimana anak muda bisa ketemu sama anak oe, ha? Pokna teu hararese ku anakna dicaritakeun sajelasna. Dimimiti manehna dibaberi ku 2 urang lalaki jahat nu rek ngagunasi ka dirina, tapi ka lamsijan nulungan kalawan jalma jahat 2 anak korban. Geus dicaritakeun kitu mah kakara babah Ahuy ngartieun ngan aya ge reuwas ngadenge caritaan anak narek digunasi ka dirina. Babah Ahuy nyarita deui.
Hayya, terima kasih. Anak Oe dapat ditolong sama anak muda. Memang anak Oe nakal. Tadi juga tidak boleh main-main ke rumah orang. Pokoknya tidak boleh main-main ke rumah kokonya. Tapi si anak si Memi tidak menurut. Hayya, untung ketemu sama anak muda. Kalau nggak ketemu sama anak muda yang nolong, hayya si Memi cilaka. Sekali lagi Oe bilang terima kasih. Cek babah ahui nganuhun kena gini sama badak kali para mitra. Bari leungeun dua nana dikepelkeun tuluy bari ungut-ungutan. Sama-sama kok. Saya juga terima kasih ditolong dan dibawa ke sini, jadi merepotkan saja kepada anak engkau. Hayya, tidak merepotkan. Oe gembira. Seharusnya orang yang ditolong harus ditolong lagi. Sebab kita sama-sama orang, sama-sama punya Tuhan. Meme ini, hayya, anak muda kasih minum air. Hayya Meme, ambil air supaya anak muda minum. Dan terus kasih makan. Cek babah ahui tuluy ngoloyong ka jero. Meme nyokot gelas kalawan nyician cai enteh di gulaan. Ini Kak, minum dulu airnya Kak. Meme ngasongkeun cai enteh meni ngebul. Pugu we sasat keur hanaang hayang minum tita tadi. Disodoran cai atuh teu hararese lam sijan nguniang hudang tuluy harita nginum. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, sabada nginum nu kacidahanaangna keur lam sijan tuluy lam sijan nu gelas luhur meja bari nyarita. Terima kasih Neng. Maaf Kakak ya, jangan panggil Neng, cukup panggil nama saya saja ya. Meme, tambah lagi airnya Kak. Sudah cukup Neng. Mei, tema lam sijan dibalikan deui nyebut ngaran bari ngareret. Breh katingali dada Meme ngabulik lak sabab baju rawek can diganti taksiran pohon. Atuh Meme ngareret kana dadana. Oh, maaf Kak, sebentar ya. Meme bangun nu era gancang kajero disalin ku baju nu bener. Teu sakumaha lila Meme norojo deui gek Meme diuk dina kursi. Ning harupan lam sijan nu keur tungkul sijan nu ngalamun. Kak, maaf saya belum menyediakan makanannya karena belum matang nasinya. Biar Mei, jangan merepotkan. Kakak mau permisi karena masih jauh perjalanan Kakak. Kapan-kapan Kakak kesini lagi kalau ada umur ya. Kakak mau kemana Kak? Meme ini tuh. Sebetulnya Kakak mau kampung halaman di Majalaya. Oleh karena Kakak mohon pamit. Maaf, Kakak udah merepotkan. Jangan Kakak, jangan pulang sekarang kan. Kakak belum sehat betul. Biar di sini dulu. Namanya sekarang udah sore. Nanti bagaimana kalau kemalaman di jalan? Kalau nanti ketemu orang jahat. Karena waktu ini banyak perampok Kakak. Cek Meme maliknya talak nyarek. Bagaimana ya? Karena ada kepentingan ke kampung. Kalau di sini pasti Kakak merepotkan Meme. Kakak jangan punya pikiran merepotkan apa-apa. Saya tidak merasa direpotkan, hanya saya kasihan sama Kakak. Tema Meme tetap nyarek ini. Atuh kapak salam sijan ngerasa era-era genurut karena panyarek Meme kalawan cumarita. Kababah ahui bapana kitu di bapana Meme nyarek. Ulah ini ongkohan babah ahui ngerasa keung. Sabab sok aya jelema jahat rajin boga anak lalaki lanceuk na Meme. Teu aya didinya manehna mamisah tempat rada jauh jeung carang balik. Sok jeung bibina di kota. Rajin balik saminggu sakali. Kitu ge lamun keur puruneun. Kulantaran lam sijan pada nyarek ulah waka balik. Akhirna mangadon terus ngarerem. Abong kena nincakani parebasa kuat adat Batanwara. Adat kakurung ku iga sokomo bari geus kaancikan ku hawa iblis. Heserek nyorang kana jalan nu lempeng. Bari nyorang kanu caang. Karepna mawa kana jalan nu poek bae negreg teu galideur maksud jeung tujuan ka angkara murkaan teu bisa leupas. Kata lengesan para mitra eueuh batas wangena kasarakan geus hayangna geus nyayang jero dadana. Hapunten kasarakahan hapunten. Kasarakahan geus nyayang jero dadana. Ciri anu bukti gambaran nu nyata. Jalma nu sarupa kitu taya ras-rasan ka sasama. Di para mitra sadaya. Ngaranna teh Bardawi alias Sirewo. Kana ngaruksak bandaraya teu pilih bulu beunang dipenta ukur syukur teu beunang dipenta dipaksa kadang kala nu bogana dipahala.
Kitu deui keur Bardawi alias Sirewo. Yanti kanulian we kasebut karayat-rayatna. Sadalah ka anak buahna ge lamun barang titah teu weleh haok polotot kudu pok torolong. Lamun pareng anak buahna teu hasil para mitra, tara make ditanya deui entengna disiksa beratna dipahala. Komo ayeuna manehna geus boga anelan hiji pakarang anu disebut Gobang Nagasakti. Meunang ngarebuti saurang jajaka katelah lamsijan. Dina kagaranganana eueuh duana malah asa aing panggagahna asa aing teu deungeun, asa aing uyah kidul, asa aing pangpunyulna. Sing sahan wani ngalawan ka manehna teu bala ditigas wae beheungna ngagunakeun Gobang Nagasakti. Atuh teu matak aneh para mitra, rakyat-rakyat ti unggapi lemburan ngarasa tagiwur pipikiran, teu bisa tali brasare, teu jongjon barang dahar, ti peuting pinu karisi, ti beurang teu boleh ringrang. Tong boroning tepung jeung ngaran Bardawi, cacak tepung jeung anak buahna ge geus muringis. Gigis gimir, eueuh papadana. Alah batan jeung hareupan singa atawa lodaya. Cag ngadagdarkeun kaayaan tabeat ti Bardawi. Geus yakin beuki lila hirupna beuki saraka, beuki jarang sakitu manehna geus nyedek ka tengah tubuh oge. Teu boga rasa yen sakabe manusa kawengku ku waktu. Teu mikirkeun hirup manusa teh henteu langgeng. Ceuk pangrasana dirina mah hirup rek terus mayeng. Kumaha pibalukareunana Ki Bardawi jeung anak buahna pikeun ka hareupna? Walau alam para mitra, kumaha geletuk batuna kecebur caina, nu pasti bakal kaguar deui. Kurang meda carita atawa gambaran anyar, nyuk ceruk galur nu kapungkur, mapai laratan nu baheula, anu kapungkur ditunda dihanjuang siang diteuneum dihaneuleum sieum, paragi nyokot ninggalkeun ayeuna urang guar deui para mitra sadaya, kumaha kaayaan baheula. Kacaturkeun di hiji tempat di lengkob kalingkung ku pasir-pasir. Didinya aya imah nengang eueuh tatangga pisan. Ti peuting poek teu katulungan, samedeb ngabeleg-gebeg. Teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan ceuk paribasana ti beurang ge sakitu harieumna ku tatangkalan. Ngaso heula para mitra ngaso. Para wargi sadaya kacaturkeun hiji tempat nu lengkob kalingkung ku pasir-pasir. Didinya ya imah nengang eueuh tatangga pisan ti peuting poekna teu katulungan samedeb ngabeleg-beg teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan. Ti beurang ge para mitra sakitu harieumna ku tatangkalan. Lamun seuk disawang kana kaayaan eta lembur, saha pijalemeunana maksudna tempaten. Ai lembur mah pasti anan teh bararesi. Saha pijalemeunana nu ngarasa betah cicing eta tempat anu kitu. Tapi ceuk sawangan nu sejen kitu sotenan da ceuk anu dicingana mah eta tempat betah we nu aya da pugugeus manukna para wargi. Tong boroning ning hareupan mangsa beurang dalah mangsa peuting oge teu keueung teu sieun. Sigana teu tenang nu aya. Harita aya dua urang insan di antarana saurang aki-aki geus nyedek ka pikul. Buuk jeung kumisna katut janggot geus camut-mut camak pelak bodas. Janggot panjang hampir saseret dada tapi paningalina jeung pangreungeuna masih keneh seukeut. Nupi umureunana eta aki-aki kurang leuwih 80 taun. Sedeng nusa urang deui jajaka keneh. Dua insan eta keur ngobrol meuni uplek naker. Si horeng aki-aki para mitra katelahna Aki Murdasim ari jajaka tayalian katelah Japar nu nulung nganyimantili. Nganyimantili keur eueuh duka ka mana. Pok Japar tumanya ka Aki Murdasim bari neuteub seukeut. Janten kumaha tu akilah salajengna antawis abdi sareng nyimantili teh. Jalan abdi teh saresna miharep ka anjeunna, kitu deui anjeunna parantos kersa dipiharep ku abdi. Mari tos pada janji hoyong saterasna ngahiji ku jalan katalian hukum laki rabi. Na teu aya lepatna upami abdi nikah agama heula kalayan dirapalan ku aki. Maksud abdi teh supados pada regreg we moal ngaraos galidir deui. Jalannya kitu saur aki teh sadayana jalmi. Boh istri boh pameget sok rajeun keuna ku awah gingsir. Tak kitu maksud abdi teh ki. Kumaha pangimut aki na teu aya lepatna upami kitu moal dimaksad ku abdi mah hoyong nikah agama heula kalayan aku aki dirapalan ceuk Japar. Aya maksud hayang kawin agama jeung mantili. Si horeng duanana geus pakait ati ongkohan babarengan antara Japar jeung mantili geus ampir aya sataun. Banyana aki mah si jalu teh geus 2 poe teh alum wae teh lain keur mikir ka para badinya.
disangka ku aki mamikiran perkara yang balik dari kasarakan kulantaran ngarasa teu betah cicing di dieu. Horeng teh boga cita-cita kitu beuningnya. Keur aki ka cida bungahna malah muji kana pamadegan hidup boga cita-cita anu mulia. Hayang kawin agama heula. Oge aki moal burung bisa ngarapalan ngan aki ngarasa berat ngalaksanakeunana jalu. Waktosna see para mitra.